tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ulah datang ka batal kayani mingusuriainin liman padun matuin datang benda kalian terbuka irung cili dubur kubur datang ke jero ka dieu batal sanajan urang sahur mantap sahur teu ada raju sare deui beres sare udang subuh salat berjamaah Allahu akbar ngadengkeun imam angel jasa ka imamnya tunduk pan urang aya ceuhil di dieu di gitu-gitu aya kene urut sahur aja ku jada dilangsungkeun lumayan batal sia batal hanas gede henteu hanas batal ulah sanajan ceuhil ulah sisa makanan di dahar kada ain teh kesimsimatin sanajan sagede simsim nuqtati main sacak celak cai batal kos kitu teh ya tinggal deh. Kemudian mana gitu tarku muftirin asup benda ka jero beteng melalui liang nu terbuka aju asup nazakiran eling ingat keur puasa batal kecuali nyana pohoan atuh teu batal ai pohoan mah dua mukhtaron karep sorangan aya dipaksa batuh henteu urang keur puasa inget bahwa urang keur puasa ngadahar barang dahar dadahareun atau nginum sanajan setik batal tapi lamun urang teu inget mah teu batal poho ngaranna teu batal urang mantah di pabrik istirahat ka imah barang datang ka imah geus kabiasaan unggal ka imah sok dahar tuluy bisa dibuka weh jengkol muda mantap pohong kan ini mah keur pohong kae enggak mah nyokot piring ditendetkeun deui gede ukuran 2 piringin dijieun sapiring penipuan eta ngaranna langsung sambal jengkol ngora ya lauk pedang mantap beres nambah deui tolol minum ngarokok tenang 2 deh 2 Masya Allah minyak jinggo beres sekarang jauh oleh pemajikan anak kak mau ngontas dahar ada emangnya lain dahar deh gak rokok 2 hei Ramadan kak Masya Allah ya Allah kakak poho Masya Allah sujud syukur Alhamdulillah Gusti Allah abdi teh nu mere poho teh Gusti abdi teh puasa di bulan Ramadan tapi abdi poho ku ayeuna poho abdi dahar 2 piring aju ngarokok 2 batang bahkan ieu ge 2 muk alhamdulillah Gusti abdi isukan mere poho deui Gusti sial tangga doa goblok tapi bagus ya bahasa teu batal teh teu batal geus terus datang ke pabrik siapa kona gagah amat emang teu puasa aing mah bang gagah kos gitu atuh aing mah dikarunyaan ku Allah maksudnya atuh datang ka ieu poho dahar 2 piring berarti kan Allah karunyaeun ka aing ya holah sia nyok karunya naonan moal pati-pati disebut aing dibere poho lamun Allah teu karunyaeun eta teh fadl Allah wah salah teu batal
nang da minggu nyana biasa ka imah deh inget dahar inget menang saminggu poho bah datang deh ka imah barang datang pemajikanana sare teu make calana wah aduh ngadangkak ieu atuh jana karana kitu poho atuh majikan sare kan langsung bro foto kunci we nyana langsung merosotkeun gas aduh titijuan sial goblok sakumaha naon sia deh kudu boga naon ku aing aing teh nggak bibita sia teh nu boga teh kudu bibita teh ieu enggak bibita kan sia deuk irang bego nah langsung set pabajikana kan geus sare teu daya teu upaya beres kudang pabajikana ka emang heeh ji kurang panu kurang keur puasa Masya Allah orang keur puasa tuh geus anggeus geus beres emang neng teu udang atuh udang terakhir mah geus ya Allah jadi itu mah geus salamet kabehan tah mah atuh jika ada hees mah tuh henteu mun hees beneran mah kecuali peureum kotok lain deui ari hees beneran henteu atuh hees karena gaduh teu nyaho da ieu salakina nu teu nyaho poho jima eueuh masalah teu batal sebab cak dedena zakiron eling bahwa nyana keur puasa ketika teu inget bahwa nyana keur puasa atuh teu batal dua mukhtaron teh karep sorangan teu dipaksa lamun dipaksa mah batal Zaid jima tak siap pembajikan nan tembak manusia ulah-ulah keur jima zina di titah aya sia ih cakera total nah ayo tembak sia koe ayo lamun haju nyana nyuruntul batal puasa atuh batal teh leumpang teh ngaranna ikhtiar lamun nyana mong tembak sia koe aja neng mah teh make ya bawa awawena ka dinya ayo kusya zinan mbo aing mah tembak sia koe mbo aing mah aduh diadukeun cicing we nya kieu bae bodoh aing mah diaduk cicing teu batal sebab dipaksa ngaranna ayo sia tembak sia koe nah ieu ngaranna senjata naon karah nu panjang teh hah senjata anu matikan teh naon kurunya ke senjata acan senjatanya set anu make sinar teh set naon ngaranna kurunya ngaran pistol ya Allah sniper jauh jarak pakai sniper pernah terjadi orang Amerika kirim surat ke Indonesia bahwa terbanyak di dunia teroris adalah di Indonesia. Kaget dibaca ku Gus Dur, zaman Gus Dur baca sembarangan orang Amerika bajar loba teroris di Indonesia. Langsung kirim surat dari Gus Dur menerima bahwa di Indonesia banyak teroris. Suratan itu Amerika, ternyata di Indonesia terbanyak sniper. Oh, Gus Dur berarti banyak senjata sniper di Indonesia. Kenyawan di Amerika. Kaget Gus Dur deh. Minta pernyataan kan itu ke Amerika. Saya mohon pernyataan. Banyaknya di Amerika, di Indonesia sniper mana? Bener di situ aya data-datana. Ego sniper. Itu kan Edi sniper. Oh, Gatot sniper, kau sniper. Segus Dur teje. Ini mah marga siani par.
Batak ini mah. Nyana salah maca pajar sniper. Wah, Amerika bodoh. Tuh ya. Coba tanya naon bodoh sian bodoh. Mantap ge. Tah aya marga sian ipar, tadi urang teh marga Batak. Nyana salah maca ku cepet-cepetna pajar sniper. Atuh seserian Gus Dur ge. Barang di bejaan mah itu mah bukan, itu mah marga orang bodoh. Karak barang di yo jauh orang kana dia mah ngaran. Tuh kan. Di urang makan aya si malalahi, aya si mararanggeng, aya deh. Atuh aya sabarga teh loba di urang sade ayo. Hah? Bolon. Aya sade niaga sade. Aya atuh sia teh sebutan atuh sia bolon sade. Tah segar sade. Silitonga sade. Tah aya deh sia nipar, nyana macana sinep. Sniper salah. Tuh, Gus Dur mah bisaan wae. Nama kos gitu pakai gegeyan. Pajar loba sniper cenah di dieu orang sia nipar. Batak mah kos kitu. Batak mah inget ka jelema anu ragag di angkot teh kenek. Ragag orang Batak. Nyana maca la ilaha illallah. Ingetlah kau. Ingetlah kau. Ingetlah kau. Orang Batak kan lagi. Eling, ingatlah kau. Eling. Itu orang Batak mah, iya bagus ini eling. Lain eling kos gitu. Maca la ilaha illallah. Nu pertama mah geus bener maca la ilaha illallah. Tita eling-elingan. Ingatlah kau. Eling. Ya bagus sudah eling. Kita kolot baheula tah Bang. Kalau bala kos gitu lain bagian la ilaha illallah tidak eling sia eling. Yes sia nipar. Nah mukhtaron. Dah lamun nyana kieu bae dipaksa titah zina atau jima teu batal. Dipaksa sih. Dipaksa mah teu batal. Asal ulah gerak. Lamun nyana gerak saeutik teu batal. Eta kok gitu dipikih tah asal aya gerak karena komo lempang mah ayo saya maksa kowe zina sia jima atau jima ayo lempang eta ikhtiar teh ngaranna nu kos kitu teh tapi lamun cicing bae mah ada cicing henteu tapi lamun gerak beta awena misalnya gerak sorangan set nyana milu saeutik betet atuh batal. Aing mah lain nyaritakeun kos kitu pikih ieu mah sia mah kemana bae. Segala ngeunah segala naon tuh lain deui mah keur nyaritakeun hukum. Dasar teu boga mah ngaco sia mah. Mutah. Ieu udah gerak ikhtiar berarti. Masyaallah. Kos dahar. Makan. Enggak makan udah tembak lo. Kurang cicing bae. Cicing bae. Hei, dari angsongkeun ayo makan. Geus datang ka dimakan. Urang tah lamun urang ngangkatkeun leungeun tah ka dieu set eta ikhtiar ngaranna. Eta batal. Tapi lah orang cicing bae mah kieu. Tah, jadi wabalkeun ge diangkat dia na. Tapi haju urang eta batal. Eta berarti ikhtiar ngaranna nyana. Atuh mantep cakeun ieu mah ieu. Ami kudu cicing bae. Geus kitu kan, inuman, glek ka jero. Teu neunan deui, inuman deui glek teu batal. Ulah aya gerak-gerak sorangan ngaranna lamun gerak sorangan mah ikhtiar. Ulah aya teh kos kitu komo leungeun atawa haju. Ayo makan, gasupkeun ka dieu.